Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum, khususan ila masyayikhina wa mu'allifil kutubi ladzi ta'ala, wa khususan ila mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Nafa'ana Allahu bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-18. Ayyuhal waladu wal baqi min masailika ba'duha masturun fi musannafati fatlubhu thammata. Ayyuhal waladu, hei eling anaki, wal baqi jeung ari anu sasesana, mimmaza ilika tina pirang-pirang masalah anjeun, ba'duha anu ari sawarehna tina itu masailika masturun eta nu dicatat nu ditulis pi musannafati tina pirang-pirang karangan kuring. Fatlub dah kudu nyupri anjeun hu kana itu ba'duha sammata didinya dina musannafati. Wa kitabatu ba'diha jeung ari nulisna sawarehna itu masailika haramun eta haram. Ikmal digawe ku anjeun, anta tegesna anjeun kudu migawe bimakana perkara taklamu anu apal anjeun kana itu mah. Dian kasipa supaya narima kabuka laka ka anjeun naon ma perkara atawa ilmu lam taklam nu teu apal nu can apal anjeun kana itu mah. Makalah ke-18. Dina makalah 18 salah sawios pepelingna tinu janten guru ka muridna tegesna Imam Al-Ghazali kanu janten muridna bahwa saur anjeuna di antara pirang-pirang masalah-masalah anjeun kukuring ditulis dina karangan-karangan kuring. Hartosna masalah-masalah anu karandapan ku anjeun eta teh geus dicatat, geus ditulis dina pirang-pirang karya ataupun dina kitab-kitab anu dikanggit ku kuring, nu dikarang ku kuring. Maka sok ku anjeun aji deui ilmu atanapi kitab-kitab atanapi tulisan karangan anu ku kuring geus dikarang. Hartina ulah hungkul ngaji teh mun ieu kitab teh heuh ieu kitab nu lain mah teu diaji, sok aji deui. Karena masalah manusia teh hiji beda-beda, nomor kaduana loba. Kahayang manusia beda-beda, kadua kahayang manusia teh loba.
bisi eueuh dina kitab ieu aya dina kitab nu sejenna, bisi teu aya dina kitab nu ieu aya dina kitab nu lainna. Ciri bahwa ilmu teh luar biasa legana, luar biasa. Sok we upami urang ayeuna ngaos kitab naon wae, ilmu naon wae, dina fikih, dina sapinah aya nu teu aya. Oh kapenah dina Riyadul Badi'ah, dina Bajuri aya geuningan, dina Riyadul Badi'ah mah teu aya tapi dina Bajuri mah aya, dina Riyadul Badi'ah mah aya tapi dina Bushra Karimah aya. Jadi aya kalana lain berarti teu tamat nyusuna tapi bertahap urang ngilarian ilmuna supaya teu kaseglong. Maka atuh kunaon lamun di pasantren sok aya tahapan kelas-kelas, hiji ibtida, dua ibtida, tilu ibtida, hiji sanawi jeung saterusna, karena supaya bertahap. Mun jamaneangan ilmu begitu datang jelek langsung ujung-ujung teu apal ti awalna, bakal ripuh, bakal capek, bakal nyalahkeun kana nu teu nyaho. Udah lain hiji kita teh lain hiji loba. Hadis teh sanes hiji seueur. Butuh urang naon? Ngaji kana sababaraha kita. Butuhna urang ngaos kana sababaraha? Karena kadang kala di urang eueuh di batur aya. Dina kitab ieu henteu kabahas, ternyata dina kitab lain kabahas. Umpama ulah jauh-jauh lamun kurang diilustrasikeun, anjeun mangkat ka kota neangan baju sup ka hiji distro, sup ka hiji toko, nu dipikayang kurang eueuh, diteangan ka dituli nuladaga eueuh deui wae, nulada loba eueuh deui wae, anu gede tokona eueuh deui ayeuna di musege. Moal setiap toko lebih lengkap kabehanana sakurati. Kitab-kitab nu diaos ku urang dikaji urang muarana kana Quran, kabayang makna Al-Quran, penjelasan Al-Quran sabaraha ribu kitab anu disusun ku para muslim. Pokoknya tunggu pada waktunya. Iki Dia kabar tauhid sabaraha kitab, tasawuf sabaraha kitab, luas luar biasa. Maka urang teh sok neangan hayang sapatu modelna diteangan ka toko ieu eueuh, neang di ka toko nu lain eueuh. Oh aya di toko itu, di toko itu aya tapi di toko nu tadi mah eueuh. Ngan di toko anu tadi aya anu karasa babaturan urang tapi di toko ieu mah eueuh teu karasa babaturan urang. Maka ulah heran siga kitu teh, ulah heran siga kitu teh. Numawi saun musoni fatluhu tamata, sok pilarian ku anjeun supri deui ilmu ku anjeun dirinya da beda-beda. Wa kitabatu ba'diha haramun, nulis sebagian masalah atawa nulis sebagian perkara nu can tuntas haramun eta teh haram. Kieu meureun ente teh ngaji, ente teh ngupingkeun ngabahas tentang bab wudu, umpamana ngabahas furudul wudu, kakarek nu dibahas teh 3 encantah 3 deui. Geus we sakitu, geus sakitu disampaikeun ku urang ka batur, atuh nya ka batur teh paduna wudu teh sabaraha? 3, padahal urang can tamat. Fatluhu bereskeun heula. Ikmal antabi mata lamu lian kasih palaka malam tak lamu anjeun kudu migawe kana hiji pagawean nu sakira-kira anjeun apal. Supaya naon? Supaya nu teu dikanyaholkeun oge jadi apal. Maka ulah jauh-jauh Bapak umpamana ngaos jeung aranjeun, nu tadina Bapak teu nyaho oge teu apal oge jadi apal. Oh geuningan kakarek kapangi migawe hiji pagawean akhirna kabuka, ulah migawe hiji pagawean
nu teu dikanyahokeun ku anjeun nu anjeun teu apal atuh cilaka boro-boro ngahasilkeun temuan nu aya jadi masalah. Itu baju. Moal moal. Lian kasih palaka malam tahlam ayyuhal walad makolah kan. Hei eling anak king, hei eling murid-murid kuring, ba'dal yaumi dina sabadana ieu poe latas al ulah nanya anjeun ni ka kuring mah kana perkara askala nu can jelas kitu mah. Alaika ka anjeun illa bilisanil jinani kajaba ku bahasa hate. Liqaulihi ta'ala karena dawuhan Allah Ta'ala ieu dina Quran surah Al-Hujurat ayat 5. Quran surah Al-Hujurat ayat 5. Walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairul lahum. Walau annahum jeung lamun saenya na maraneh kabeh sabaru eta sabar aranjeun kabeh hatta tahruja sehingga keluar anjeun Muhammad ilaihim pikeun maraneh kabeh atau ka maraneh kabeh lakana tatang tubukti khairon eta leuwih hade lahum pikeun maraneh kabeh. Waqbal jeung kudu narima anjeun nasihatal Khadiri kana nasihatna Nabi Khidir ka Kangjeng Nabi Musa. Hina qala dina nalika waktos ngadawuh Nabi Khidir fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Fala tas'al maka ulah naroskeun anjeun ni ka kuring an syai'in tina hiji perkara hatta uhdisa sehingga nyaritakeun kuring laka ka anjeun minhu tina itu syai' dzikron kana penjelasan. Jadi can oge beres dijelaskeun geus nyalahkeun. Itu meureunnya can oge beres dijelaskeun urang geus loba tatanya ke bereskeun heula. Wala tastajil jeung ulah rurusuhan anjeun hatta tablugo sehingga nepi ka anjeun sehingga nepi anjeun awanahu kana waktuna. Yuk sapa nu dibukakeun itu selaka ka anjeun wataro jeung ningali anjeun hukana saurikum ayati fala tastajilun sakumaha dawuhan Allah dina Quran surah Al-Anbiya ayat 37. Saurikum maka rek ningalikeun kuringkum ka aranjeun kabeh ayati kana pirang-pirang tanda kakawasaan kami. Fala tastajilun maka ulah rurusuhan aranjeun kabeh ka kuring. Fala tasal maka ulah naros anjeun ni ka kuring qoblal waqti dina samemeh waktuna. Wa tayaqqon jeung kudu ngayakinkeun anjeun annaka kana yang saestuna anjeun latasila eta moal nepi anjeun illa bisairi kajaba ku ngalaksanakeun ku ngajalankeun. Liqaulihi ta'ala karena dawuhan Allah Ta'ala Quran surah Fatir ayat 44. Surah Fatir ayat 44. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru ngawitana maki khuli laras tadi saurikum ayati fala tastajilun awalna teh khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tastajilun awalam yasiru fil ardi fayanzuru awalam yasiru nah henteu berjalan maraneh kabeh fil ardi di muka bumi fayanzuru tuluy bisa ningali maraneh kabeh. Baca salam sama apa badak purna perpalimana
Makalah ke-18. Dina makalah ke-18 teh bahwa ieu hiji pepeling tinu jadi guruna kanu janten muridna Imam Al-Ghazali bahwa ulah sok wakana nanyakeun hiji perkara anu can pasti nu can jelas. Ye ulah waka jauh-jauh. Contoh aya berita vaksin. Urang teh can ngarti bener, can paham betul tentang persoalan vaksin. Geus mulai, wah ieu mah beda deui. Wah ieu mah kumaha can ge dijelaskeun sapuratina, can oge dibereskeun sapuratina. Urang geus motong ti heula. Atuh rek kumaha nepina ka urang da urang geus naon, geus menganggap beda, geus menganggap salah. Can nepi ka urang teh. Ngaji can tuntas teu bisa. Geus beres kabehanana geus tuntas umpama vaksin bla 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 bla, fungsina bla bla bla. Beres sosialisasi geus aya, baru urang bisa bertanya. Baru orang bisa berkomentar. Baru orang bisa meminta yang lebih untuk menanyakan tentang hal itu. Makanya illa bin sang jinan kaja baca kata tadi heula urang can ngerti. Itu benar atawa henteu. Ieu teh racun atawa lain. Atawa ieu teh ngan saukur ngabebengokeun atawa kumaha. Ya. Jadi persoalan atau pertanyaan anu uncep urang mah unek-unek. Nah, atawa henteu bener atawa. Nu sakira-kira acan pasti. Maka sakumaha dina Quran lau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Mun alanjeun sabar, suatu saat isuk pageto nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajelaskeun kana seluruh perkara anu dijelaskeun ku anjeunna, nu can kajelaskeun tuluy dijelaskeun ku anjeunna, lakana khairul lahum. Oh itu leuwih hade jang ente leuwih hade keneh cicing nuan pikeun apa nu sabenerna siga kumaha. Tungguan heula. Sina beres, heula geus beres. Tuntas kabehanana. Jika masih ada pertanyaan, baru silahkan kamu tanyakan. Coba kudu domba yang sulung. Jila mun tengah-tengah mah kakarek-karek ngajelaskeun misalnya urang karek ngajelaskeun eta teh heula can be. Urang karek ngajelaskeun eta teh urang can be. Sakumaha nasihatna Nabi Khidir, ieu teh nasihat Nabi Khidir ka Nabi Musa. Fala tas'alni an syai'in hatta ukhdisalaka minhu dzikra. Anjeun ulah nanyakeun tina hiji masalah sehingga kuring nyaritakeun ka anjeun kana penjelasan. Geus dijelaskeun kabehanana. Oh, atuh bisa dijelaskeun mah ulah wa. Kunaon urang sok kurung gusuh hayang geuwat-geuwat. Ulah heran. Cenah ari gulung gusuh teh bagian dari setan. Al ajru minas. Nah, kerusuhan teh tina setan. Tapi lain berarti setiap kerusuhan tina setan teh aya jalma anu hirsun kademes. Ya. Aya jalma anu hirsun kademes. Buka puasa. Kan buka puasa alusna naon? Awal waktu gagancangan ulah diengkekeun. Atuh cenah eta teu meunang. Kerusuhan teh tina setan. Beda deui anu geus diunaskeun mah teu lain bagian tina setan, eta bagian tina fadilah. Eta bagian tina fadilah. Sok geuwah. Geuk ente keur lapar, aduh buatkeun otot handahar, teu kuat handahar. Antosa modar atuh. Atos maksudna dina hiji perkara nah ieu teh pi benereun pisalaheun, maka fatadabbar akibat pikir-pikir heula, pertimbangkeun heula, sudah final ke hati, lanjutkan, goreng dilanjutkan. Ari kitu kumaha dina Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 37
kieu ya. Di dia kan dicarioskeun. Saurikum ayati fala tastajilun kan gitu. Awalna teh kieu, awal ayat Quran teh. Khuliqal insanu min ajab. Jadi manusia diciptakeun kalawan tabiat tergesa-gesa. Jadi manusia teh geus diciptakeun tabiatna manusia teh rusuh. Hayang buru-buru, hayang gewa. Itu tabiat naon? Manusia. Ulah salah, eta tabiat manusia. Ke tabiat manusia. Ngan tetep, beun aya butuhna urang pepeling teh kieu. Aya kalana mana anu kudu rurusuhan. Aya kalana mana anu ulah rurusuhan. Anu rurusuhan waktu geus tereh beak rek ngalaksanakeun salat urang can kabur nya santai keneh wae. Geuwat naon? Salat. Buka puasa hade keneh awal waktu begitu dur maghrib tuluy ngabatalan gitu kan. Ieu mah teu ngabatalan engke we da urang mah kuat keneh. Engke urang mah jam 10 tas salat tarawih. Tah mah tuh. Salah. Bola hobi geblok eta mah. Ini. Nah maksudnya kan hiji perkara nu can jelas. Anu naon can jelas wala tastajil hatta tablugo awanahu yuksapalaka wa tarahu. Anjeun ulah rurusuhan sehingga tepi ka anjeun waktuna. Seperti kieu Gusti abdi teh ngabangun pasantren hayang duat-duat lancai duat-duat beres. Hayang duat-duat beres ceuk pangeran keheulakeun we da waktuna oge bakal naon? Beres. Waktuna oge bakal beres. Sanajan ente ngaburu-buru, ngagewat-gewat, seluruh alat geus siap, material geus siap, tidak Allah nantukeun dina waktuna nya waktuna. Aya deui kalana material can araya kuningali realita moal mungkin bisa digawean atawa jangka 1 minggu moal beres atawa dina waktuna moal bisa dibereskeun kuningali realita dan materialna can araya nyatana mah kapanan leuwih tina dugaan. Udah siga kamari keur waktu ngecor ieu nah nepi moal beres ngecor teh bakal tuntas atau mah ayo dipikah hayang mah poe Sabtu ngecor dipikah hayang cek pangeran can waktu bener diunurkeun we kana naon rebo geus deukeut kana rebo teh cak aya keneh wae sebagian semen teh ieu kumaha nepi moal geuningan ngadon leuwih ku semen oge karena hatta tablugo awanahu yuk syafalaka wa tarahu nu dibukakeun ku Allah pikeun anjeun sehingga anjeun bakal ningali kana kakawasan Allah Subhanahu wa taala. Benar mun kamari mah disebutkeun sakuat-kuatna jelema nepi ka menta tulung ka A B C D dipapai batur anu boga pengaruh nu boga kemampuan diajak kabehanna supaya ngeruhkeun kana hiji perkara nu dicita-citakeun ku urang nalika Allah can ngersakakeun mah ngarebu jelema moal bisa ngadobrak kana kudrat irodat Allah. Takdir Allah moal bisa didobrak ku kemampuan manusia sanajan sakabeh makhluk nu aya di alam dunia kabehanana ngahiji hayang ngadobrak kana kudrat irodat Allah moal bisa. Tanda manusia teh la haula wala quwwata teu mampu teu boga daya teu boga kakuatan teu mampu teu boga daya teu boga kakuatan eta di antara saurikum ayati fala tastajilun. Manusia itu kulikul insan aja diciptakeun ku Allah salah satu tabiatna teh sok rusuh maka kuring rek ningalikeun ka aranjeun ayati fala tastajilun ngadoa ka pangeran hayang gewat-gewat diijabah isuk page teh hayang langsung kacumponan teu bisa maneh nitah ka pangeran sakahayang ente emangna pangeran teh kumaha maneh teu Gusti atuh engalkeun abdi teh heuh engal rengsek please Gusti paksakeun lah kumaha cara Gusti teu bisa ka pangeran nepi ka kitu teu bisa cek pangeran kumaha urang
Puasa. Atuh nah teu apa mun kamari dicaritakeun dina kisahna Nabi Zakaria teh. Hah? Nabi Zakaria jeung Isa binti Pakuda teh ya. Kirang kumaha coba 120 tahun teu gaduh putra. 88 tahun teu gaduh urang kali. Da geuningan geus dina waktu nama dikersahkeun. Padahal meninggali kana syariat 120 tahun itu bukan usia produktif. Dalam pasal 88 tahun jang awe geus teu produktif deui. Jarang gitu umur 80 tahun lahirkeun. Gawe nyeun budakna geus hidup elek kok kumaha meuni. Marahe. Terus kolot itu sepuh tapi kekuasaan Allah mah teu bisa diprediksi ku manusia. Terus di luar dugaan Nabi Zakaria dipaparinan karunia. Di luar dugaan Isa binti Pakuda anjeunna oge dipaparinan karunia ku Allah. Di luar dugaan. Di biasana nu bunga mah perkara nu teu disangka-sangka aya bunga nya menta A B C teu kacumponan bisa teu dipenta aya itu bungahna kacida fala tastajil ulah gagancangan ka pangeran hayang ngadatangkeun hayang ngijabah kana doa dipenta ku urang teu bisa eta bisa. Perkara nu can jelas hayang gancang-gancang teu bisa eta bisa. Fala tasalni qoblal waqti masuk nanyakeun dina sameh waktu. Nah. Keun ya waktu. Wa tayaqqun annaka la tasila illa bisay. Anjeun kudu yakin bahwa sesuatu moal nepi ka anjeun kajaba ku ngajalankeun. Sok we ayeuna buktikeun keur ieu engke ge dina waktuna kapanggih maka panggih, dina waktuna beunang mah beunang, dina waktuna ngahasilkeun mah ngahasilkeun. Bi qaulihi ta'ala awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Sok ayeuna mah geus we ikhtiar cumponan anapun hasil mah serahkeun ka saha? Ka Allah. Udah geus teu walakaya atuh urang ngan sakudar maning diparentah. Urang teh lain dititah beunghar, dititah usaha, lain dititah cager, dititah berobat. Mun gering dititah cager, lain dititah berobat. Dititah pinter lain, dititah neangan ilmu. Dititah beunghar lain, dititah usaha. Laha maka sabatu alaiha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma kapan mau diparentahkeun teh urang teh kitu nyarena teh hasilna mah kumaha engke hasilna mah kumaha pangeran teh lain nitah lulus ka bubung teh heuh sesok ayeuna mah ikhtiar urusan lulus mah urang geus dina waktuna mah nepi bener nepi harita hayang lulus teu lulus harita hayang naon berhasil teu bisa kitu. Tah kitu ngabuktikeun saurikum ayati fala tastajilun. Kuring suatu saat tuluy pika hayang ku anjeun hayang gewat-gewat tuntas ternyata teu tuntas ku kuring bakal ditinggalikeun ka anjeun ke bakal bukti bahwa kakawasaan kuring moal bisa didobrak ku anjeun. Das kakawasaan Allah moal bisa didobrak ku kemampuan manusia sakabeh alam makhluk sakabeh manusia di alam dunia ngahiji kabehanana. Hayang hujan harita keneh Allah teu ngarsakeun momoal. Teu bisa diatur ku saha? Ku manusia. Maka tina maqalah ka-18 bahwa teu aya deui urang kudu migawe kana padamelan nu dikanyahokeun ku urang. Oge urang teras milarian ilmu lain wungkul apal tina hiji masalah tapi urang kudu apal kana pirang-pirang masalah. Tegasna ilmu fikih dina sapinah eueuh dina dia dulu bari naon aya dina dia dulu bari eueuh dina busol karim naon aya dina busol karim eueuh dina bajuri kadang dina bajuri eueuh dina busol karim diterangkeun ta eta teh tadi ti muson napati patuhu tamma makana butuhna ulang ngaji
mun kita tasawuf teh bae ngaji naon wae tasawuf ngumpul pikir ngumpul sabaraha kitab tauhid ngumpul sabaraha kitab itu jangan jadi referensi teu kapan di dia aya di dieu teu kapan di dia aya di ditu terus meuli baju di toko ieu teh ka toko ieu lagi meuli baju ka toko A geus ya dilalap pangmeserkeun rokok nu bapak sampurna omah Pak teu aya di mana di warung teh aya di mau jajan teu acak patlum teangan heula patlum teangan heula geus eueuh kadehanana ka karek tungtuna jadi capek 2 kali balik ka dieu teu aya apa teang ka itu balik deui teu aya apa tuluy deui bapak teang geus eueuh ka karek tos dipilari ti ditu ti dieu teu aya geus urang mah mata kita deui ya geus atuh eueuh berarti atas eta poin kahiji. Poin nomor kadua dina makalah ke-18 ulah sok loba simpulna ulah waka sok loba suudon tihla saacan urang apal anu sabenerna ulah waka loba nanya saacan dijelaskeun secara utuh jeung ulah nyungkeun rusuh-rusuh ulah tergesa-gesa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada waktunya Allah akan menyampaikan sesuatu kepada kita dina waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Doaan jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha.